saha nu bade ngahibur di bumina Bapak Deden teh Paewong apaan ieu teh Tigiri harja tilu paingan alit ngeukeung ngabanalit kemat datang pinang sadaya pada narong tong leres iloji duh bang alalalala duh bang alalalala duh bang duh
pangwaris masa gara-gara buka panten anu nyata ngesian kemerdekaan bukarya sewang-sewang asep anak nu wajib didama-dama dipi Mamat Pandi dipi Mamat dadi pupusti dipi Mamat Dipu Gusti Dipu Gusti pamisanis bagus sumpena nu gaduh Aya Ibu Anas Juwita Salon Aya minangka tumba pangwaris Yusuf Effendi Soloyo jalana Ibu Hajat mugi Gusti Maha Agung abdi teh mulut pitulung mugi dikiat kaliman dapikeun panggoda setan jalana kasaluyuan mangeye darenya sapa pait sama manis sing langgang dugi kejagang cincang kering ketikanya Bos Dodi korehanen anak-anak siwi Aya Kani jalana kasaluyuan sapa pait ujang Berlin sama manis sing langgeng dugi kajaga dunungan karehanen anak siwi itu gunung bakat cirung kawin didinya kurang Mendra Windulan Sastra Tinuara Panjiange ngawus sinenggi kanda Purwantara Dupi Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara hartosipun kraton Kedaton Nopo iki dalan karaton ingkang diango jejer cindarita boten wenten malih ya iki kajiabi ti salabeting pagelaran Jawi karaton nagara Banjar Kancana ya iki Banjar Kancana
Engkang dados Nalendra dudu telu dudu loro. Anging sewiji-wijina inggih bibisik Prabu Banjarpati. Iya inggih. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengaking dedampar den tapi nalipit ing sososari nenggana waretna. Iya inggih. Lemek babut prangwedani ginandawi jadewat kastori lan sinebaran sari-sari. Duh. Iya inggih. Mawi raksukan sing sarua endah ditaretes kinten rinukmi. Lajeng pengawakan jangkung gede simar dada bewo simros taya papadana pasemol lirbang barongan upamangan deka sentak sengor. Iya inggih. Ingkang sami wonten ing pagelaran Jawi Keraton Nagara. Lajeng Ranyata Kakasih Dewi Banjarwati. iya inggih. Rayina Sang Nalendra salaku patih Punten Kantun Senopati Ngalaga kekasihipun Banjar Segara. Duh. Iya inggih. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watak wantos Sang Nalendra sakti mandraguna. Duh. Iya inggih. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Tenan. Nanging dina waktu ieu Sang Nalendra nuju ngungun nganglu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Walah, tangtos. Jilaran kaayaan nagara nuju harengheng, masyarakat nagara ngamarudah. Wayana rupi-rupi wabah anu kena ka nagara jeung ka bangsa. Iya inggih. Paling sakedik 100 jalma mah anu maot sadinten ku ayana katarajang rupa-rupa wabah Sareng musibah leres. nya parantos aya pitumaleunana margi bisa nawaluyana ieu nagara teh kedah ditumalan ku getihna Bima Pandawa anu kadua. Iya inggih. Anu kiwari Bima nuju hahargungan dina calongcong weusi anu hese pisan dialag getihna margi pakarang teu aya anu teurak kitu kahayaanana. Saur niratanana panjang sinunggi sinengi sabda panjang sinengi sabda wala bakti dening asih ya ten asih
kasih ora katara busana maneka warna serete nonging pasewakan busana maneka warna busana maneka warna ingkang samya wonten ing pagelaran rengking manik narawata wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kansana ieu sang nalendra bibisik Prabu Banjarpati ieu remagan tian rayina ku anjeun kakasih Dewi Banjarwati kalayan Senopati Ngalaga kakasih Banjar Segara sami wontening pagelaran Jawi ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun kadang ingsun Nyai anu payus dipiagul kalayan dipireus ku Akang Nyai Banjarwati kahareup tiupna cobi kepayu oge bungsu kahareup maneh Banjar Segara dah kaula nun Raka Prabu si cantik tapi noda menyai nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semua baktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu Nyai kaula nun doh ya pujas tuti Nyai aku terima dening tanggal kiwat dengan simpen pelungi hati pundi Mas Akai ngahaturkeun rebu nuhun Raka Prabu kali nanti eta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit kaula nun iya saling maklum sae lah katiluna perkawis aya naon eta purwa panjenengan kersani malan nya waktu sinatan sadaya ajeng-ajeng kaula nun tunggu bungsu kaharep rayi nya si bontot kenya tapi lo damel kaula nu nampi karena pembagih kalayan ngahaturkeun sumasungkem kaunyuk panjenengan Raka Prabu iya diterima kaunyuk mok patih kaula nun Banjar Segara ditampi nuhun pujastuti sampean ku aceu kalihna ti eta hapunten teu pihak kalepatan ageng sementara iya saling maklum tansah diajeng-ajeng aya pikir saya naon Raka Prabu tagening Raka Prabu tansah diajeng-ajeng aya naon ye kaula nuhun kieu dah cobi purwa dihaturanan linggih ku Akang Nyi memang saperkara Akang sono dangtos
kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingaha Nyai bisa nyaosan kana pangangkir akang ayeuna tapi no damel kaula nu kalayan sakaligus akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina gawe mararane sararea anu geus nyingkilkeun baju leungeun ken sakatuhu demi nagara demi bangsa sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluykeun gawe urang ya memang ku kaprihatinanna urang sararea di dieu mimpin negeri diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake doh kantenan capek gawe teu kapake teh sabab ku ayana kajadian negara anu sakieu harenghengna masyarakat negara ngamarudah laras kaula nun Raka Prabu wabah jeung musibah teras-terasan musibah terus-terusan bencana alam jelegur belah kidul candreng seni omean belah kidul geus jelegir di belah kaler candreng seni omean belah kaler geus cincar rawak belah kulon candreng sebelah kulon geus meledak kejadian bencana alam belah wetan katuruk-turuk ayeuna rupa-rupa panyakit anu keunana ka urang sararea ka masyarakat negara anu memang penyakit teh ngaranna alalanyar wah ararane make jeung aya cikungu nya aya flu babi sekarang make jeung aya flu babi flu burung sakedeung di flu hansip acan kadenge teh dina lebah dieu flu jelema can kadenge teh flu hansip pek geura pikir ku Nyai rupa-rupa panyakit anu tiba ka nagara anu keuna ka hamba rakyat negara bejah tinu beunang dipercaya geus dilaksanakeun cenah ieu nagara bisa waluya tina naon rupa-rupa panyakit bakal cager bakal hinar tina rupa-rupa wabah tapi kudu ditumalan ku getihna si Bima Pandawa anu kadua jelema anu jangkung gede anu dina dagat ayeuna si Bima aya dina calongcong besi gegerungan teterak rupa-rupa pakarang Nyai nepi ka disaemarakeun saha-saha anu bisa anu boga pakarang anu terak ka si Bima yakin bakal menang anugerah di negara tapi nepi ka dangat ayeuna si Bima acan terak raye malah puting tadi Nyai akan ngempe nu kaimpi ngimpi negara kabanjiran meureun ieu kejadian teu bakal tamah-tamah yakin urang bakal netes semplek nincak semplak itu salah ieu lain kudu kumaha Nyai atuh tulungan ieu negara kayo gara gawe urang sage kudu kumaha carana cing milu pamikirankeun
kumaha cara jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaala getihna. Raka Prabu nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu Batara Karang, boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu terak. Ngasru ka kampung-kampung mapai padesaan nalung tik pakemitan sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut nanging nu kadagat kawiara ikiwari teh kaula nun teu aya pakarang anu terak tubahat Bisa jadi guguru. Senopati kaula nun Raka Prabu Guguruna ti Surade. sami nguningakeun kaula oge kaula nun parantos ngapruh ka mana-mana. Dah Pakarang-pakarang teh teu aya nu teurak. daya kula. atuh kumaha Nyai Nyangakeun sadaya-daya Raka Prabu nanging ieu mah aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipercaya. Cing sugan kula. Hi! Info ti saha? Aya info anyar meureun. Ieu mah namung nu wartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu manawi sareng manawi kaula nu cing. Beja ti urang Suradi meureun. wartos ti saha aceuk beja aceuk oge teh urang Surade. Apa maneh Surade Rayi? Kantenan we kapan aya Surade tutung. Eta mah Surabi atuh belegu. Kana rocone. Kenging wartos tidak benar dipercaya. Iya kumaha Tiasa kaula nun si Bima bakal kalah getihna, si Bima bakal terak ku pakarang. tapi si Bima teh nyaeta kudu digebug heula ku layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta. Wah, eta. Cisa kali deui. Tiasa si Bima bakal terak. Bujeng hingga ku pakarang pusaka ku bedog biasa ge bakal terak. Asal si Bima teh sirahna kudu digebug heula nyaeta ku layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta. Bingah kamar wadah bingah kamar bingah nata kiri-kiri lagi sendiri hamidangan ya ikang hamidangan ya Joksaha eta saur sepuh anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal. Laras kulahan. Nyaeta kakasihna teh Lurah Togog ti Mantri ti si Ogog. Laras Raka Prabu. Sanajan eta jelema goreng patut calangap. Irungna rada pegeg. Hideung ongkok. Tapi ilmuna luhur waspada permana tinggal numutkeun beja tinu beunang dipercaya cenah eta jelema teh cenah mah ieu mah dunya masih kene genjol daratan masih kene budahan batu masih kene beye eta jelema geus kumelenang cenah mah eta jelema teh terus sing madu trahing kusuma teh tisingan danawiri trah dewa kamanusiaan yakin akang percaya lamun datang nanti si Ogog. Wah, percanten kaula nu percanten ulah ditinggarukeun. kumaha cenah Raka iya kumaha tiasa bakal terak tapi kedah digebug heula ku pusaka layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Beres sama bulan. Biasa janten bulan.
syukur bagja pembayangan anu gelis adi akang gening tersangka ya beja anu matak nyugemakeun ka diri akang syukur rayi bagja teh Banyarwati adi akang wah gedung di tengah lautan ulah kapalangnya belai kantenan ulah wayahna usaha deui ikhtiar deui kayaknya supaya si Bima terak ku pakarang paling heula anu kasebut naon teh layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta kaula nu sanggup apa henteu kaula nu tadi oge Nyai teh parantos janji waktos di istrenan dina waktos di istrenan pati jiwaraga bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun Raka Prabu syukur Senopati bungsu kaula nun Raka Prabu sanggup maling layang jamu sekali musada adi Aceh kaula nun Aceh kumaha urang koalisi jeung Aceh Tepino damel kaula urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka negara Amarta urang cokot eta layang jamu sekali musada nyayogikeun tenaga sareng emutan Aceh syukur ayi nanging dinten iraha kaula kedah lumampah kaula nu ulah diisuk pake tokeun ayeuna maneh ini teh ini paling layang jamu sekali musada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terak ku pakarang moal bade dianjing pake tokeun ayeuna bade mios berat lumampah jeung lumakui rayi angsa damel sapaneja rayi kaula nun Aceh ayo urang sama selamat anu ngantun selamat di kantun mudah-mudahan angsa damel sapaneja Raka Prabu mugi acing damel ya itu kana tanganna bari hasil Raka Prabu ya Banjar Segara mudah-mudahan naon rupihan pimaksad sapa menut giluran sapaneja teh iya wong Amarta pasti sampean bakal kalegitan layang jamu sekali musada
paseban jauh Ade Aceh ulah kapalangnya bela anak kukuin tapi kan ngebelaan negara jeung bangsana anu sakieu aut-autan jeung harenge leres kaulana kurang laksanakeun sugan jeung sugan eta layang jamu sekali musada bisa beunang jangakeun ka Aceh kedah kumaha carana dina waktu saena dan diraking kang mandeg paseban jauh mandeping paseban jawi mandap ing paseban jawi Dewi Banjarwati oge Banjar Segara ieu anu nampi Pansentina Lendra yen pikeun milarian atanapi maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta pikeun ngababuk Bima anu kiwari ngaringkuk dina salongcong besi Maharayi yakin si Bima anu hese pisan dikeretna kulitna nu matak tah kitu geuning ilmu batur mah anu kudu jadi enteng keur urang ari si Bima kana kulitna hese dikeureut teh dilantarankeun manehna teh hiji benteng negara Amarta mulai kadugalan jadi eta teh dina harti kakuatan teh keur kapentingan negara jeung bangsana bisi aya si kusi ulung-ulung gelaga kencana mau ngamuk ka Jahmeta sabab tanagana oge cenah nandingan badak sawidak tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang ngan hanya ka teuterak ku pakarang pakarang Aceh kana sakitu lobana eueuh hiji oge anu teurak teu aya nu mampu oge meunang bejati nu badang dipercaya cenah kudu dibabuk heula ku gebog atawa kudu kita kelor atawa dibabuk ku kelor geus dilaksanakeun dibabuk heula ku haur kuning lapur teu teurak ya teh lain pagawean anu enteng rayi wah abot ngalaksanakeun dipenta diinjeu moal dibikeun dibeli dasarana teh lintang ti kudu didodoho kudu dipaok ku urang tayeuna urang gawe bareng oh sae mah ngahijikeun atanapi nungakeun maksud jeung tujuan mangga Aceh jeung kaula urang gawe anu bareng sakitu urang ngahijikeun teh dina waktu ayeuna urang kawalisi ya urang sanes kawalisi atuh koalisi koalisi urang manunggal Aceh maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangangan lamun aji nu maling Aceh anu ngawaskeun ti kaangangan urang saling talingakeun dina lebah dieu oge jaga kasalamatan urang sewang-sewang
mangga asik mangga diestokeun aya kitu cut meme itu saur wala dia bala tamtama supaya ieu nagara ditinggalkeun ku urang teh menta supaya caring-cing pageuh kancing caring pageuh ikat ulah aya hal anu teu diharapkeun tingkatkeun ronjatkeun dina nggoning urang ngajaga nagara da puguh ieu teh geuningan loba anu mikabutuh nagara urang teh kade cing hati-hati sing waspada bisa aya serangan ti luar negara panyakit teh da puguh di luar negara jeung ti jero negara datangna kantenan wayahna anyurkeun ka sajumlah wala dia bala tamtama bewarakeun mangga acek mangga diestokeun ayo siap urang sami lumampah mangga wala dia bala tamtama gula gula hei 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 nuhun ditampi ku kaula aya pikir sae naon ye ku Aden Banteng Aden Banteng ya aya naon-naon ditengelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya nelayan ke minggir bilih aya nu macem-macem sok Asep Banteng Udin Batak aya aya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Batak wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya toh Simbabak toy kajangakeun nuhun percaya aya naon nya Kang aji mun bau jengkol teh eta kan nangis ngadahar naon eta teh atuh mana ngadahar jengkol geus ngakanaon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol apa dicampur jeung kuda laut ya hajur ke siapa bagus belah sih hak nuhun mangga aya pikir sae naon belah sih jeung capek kerahe aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu lagu cinta segitiga deh lagu naon bete lagu toka-toka ai mane bisa ngalagu bisa cincok dengdelet tumila reungit tuma
oh sayang boneka peot coba rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi aingnya nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh mah aya pikir saeuy naon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh beri lagi sampai kawin nanti muni teu beja-beja pantes geuning teu beja-beja teh da geuning goreng patu sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna surulit mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit eta mah sarulit atuh goblok kabina-bina teuing ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit sarura suit eta mah suit ai suit mah ieu anu beulah biwirna ai sia eta mah saung eta mah saung eta mah rarengat atuh Saung eta. ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe suung teh mah belegug nah sate kabani gunya bina teuing ai suung mah di mana eueuh naon-naon suung sia teh ai suung mah jalan cai gini babaturan got kuluwung teh mau belegug jauh kuluwung ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya geus tong diomongkeun tah mah eta mah Sumarni tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu meunang dipersajan loh eta tah cing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkak usaha je ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong teu mampu abdi anu ngagentian nya teu mampu naon banyak keris dipake neuteuk potong naon kitu maneh keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno kuris jauh-jauh atuh ya kuris mah sok dirujak hiris sama lamun hiris diharudum eta mah tiris atuh ya teh geus ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis da kudu bisa ngabedakeun atuh ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis tisen eta mah teh jari we teh mah jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula oh sareng Nen Patih ya sumuhun
kumaha cenah saur endang patih teh Aduh, cing saur cut meme itu dek usaha bareng gawe jeung kaula gawe bareng dek koalisi sae beres koalisi mah. sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak dibabuk kunaon cenah disabuk dibabuk heula huluna ku siswana lain suana layang jamu sekali musada Jamu dengekeun beli teh sia teh nyalakeun batu da maneh nu kitu mah baralaga lah dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana layang jamus kali musada teh kali musada di mana ayana teh di Amarta di dulurna kene saha nu kagunganana teh Yudhistira Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira teh mah atuh sia teh eta teh ngaran rajana Amarta di eta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan bisi ngencar wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan we sajam sewa. kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima teu daekeun Gusti dipasihan roti Kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep pelukan teh. eta oge ku abdi dipasihan fried chicken Wah, kalau ke beak chef nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we dibere martabak kira ke pamajikanana. jadi gegerungan si Bima teh bari tapa bari puasa manehna teu nginum teu daang teh dedak laga mana teteh sia sudah dek Ragam suradi. najis deh kaul Jampang. Jampang Kulon da mah Jampang euy kulon detik itu. Kadupanak gitu Najis. baru di mana mah euy oh beujeng dek teu panggih ngeuy Dewek teh dek. wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi engke rek maca gedong dhuwur kali samung ieu Pagulingan sepi ah. batur memaca Yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek Aing kana Yasin teh apa gedung dhuwur apa? bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami di perjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD Bede, flu burung, flu burung flu babi, anu flu tulang tulah, pelukan. anu cikungunya Anu kencing. aya pangap panyakit cikungunya tong boro cicuyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager Aya. Can kencing manis. iya penyakit kolesterol meureun sia teh kolesterol nah Aya asam urat. tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng Oneng.
oneng Bisa lagi. penyakit oneng mah waduk Dideketi. penyakit liper Liper. nu bener Cadara. aya penyakit liper aya lain liper mah anu ngajaga gawang aya main bola eta mah kiper Kiper. sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu Lain jauh-jauh itu. Karena kiper karena kapir. alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharepkeun Oh, polotot itu. aling Aling bere jalan. tong halangan jalan aing anu rek teu heula ini Bere jalan gayang jatuh. kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga Malibir tak kasih si ayah atuh. kagawir euy Kawin. Balong aja. balong Walungan. ka dieu ya punten Lain lega-lega jalan itu cegerangan. sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mucekil ya abdi oge bade permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula Tuh, cuti. naon maneh bade nepungan ka Bogo boga maneh ka Bogo boga ka Bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halo na telepon Pulau kuring di Pulau Jawa Manehna. manehna teh di Ciirateun